wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal maranehna teu diparentah salian pikeun ngabdi ka Gusti Allah ku cara ikhlas dina migawe agama. Naon ari ikhlas? Ikhlas teh murni. Ari murni teh teu kacampuran. Naona anu murni? Kahiji waragadna fasilitas nu dipake ku anjeun dina pangabdian. Contohna mun ujang salat, naon wae nu dipake ku ujang dina salat. Make baju, make sarung, make sajadah, make kopiah, kadang-kadang make minyak sengit, gitu ya. Eta sakabeh nu dipake ku ujang dina salat meunang ti mana? Meunang meuli. Meulina make naon? Make duit. Duitna meunang ti mana? Meunang gaji ti pabrik. Gaji nu dipake meuli eta di jakatan teu? Hilap deui. Lamun urang hayang nepikeun derajat ikhlas maka murnikeun eta waragad nu dipake ku ujang dina pangabdian ka Gusti Allah. Seperti nu dipake dina salat, aya sajadah, aya sarung, aya baju jeung sajabana, eta ulah kacampuran ku nu haram. Mun aya unsur keharaman berarti eta waragad nu dipake ku ujang dina salat teh geus teu murni. Itu eta waragad nu kahiji. Waragad nu kadua salian ti bajuna kudu murni. Hartina lain meunang tina ladang korupsi, lain meunang tina ladang usaha anu teu dijakatan. Nu dipakean ku eta baju ge kudu murni. Naon nu dipakean baju? Awak, badan jasmani. Contoh dina salat pan ujang teh butuh gerak, ari gerak teh make naon? Make tanaga, ari tanaga ti mana asalna? Tina makanan dan minuman nu dikonsumsi ku ujang. Jadi eta makanan jeung minuman nu dikonsumsi ku ujang sebagian diantarana jadi tanaga, jadi kekuatan sehingga ujang bisa gerak, bisa barang gawe, kaasup migawe salat. Tak kaasup perkaran kudu murni teh nyaeta bahan pitanagaeun. Hartina makanan jeung minuman nu asup kana awak ujang ulah kacampuran ku nu haram. Contoh nu didahar ku ujang teh sangu jeung endog hayam.
benang meuli make duit tina ladang dagang cabe di pasar. Ari duitna mah geus dijakatan, tapi dina dagang cabena sok aya ngabohongna. Sabaraha cabe sakilo mah? Ayeuna menuju awis cabe teh 80 70 menang teh mah 70 mah modalna ge cengkeng ingat teh, padahal modalna teh ngan 60. Mun teu kitu kiloanana dikurangan, ari katinggalina mah ngagejling eta kiloan teh, padahal mun di kilo deui di imah ku kiloan anu normal mah eta teh kurang 25 gram. Tamun kitu eta teh pan geus nipu. Ari bohong jeung nipu naon hukumna? Tamun kitu berarti eta teh teu murni, sabab geus kacampuran ku nu haram. Nu katilu nu kudu murni teh nyaeta hatena. Dina hate aya kosad, ari kosad teh patekadan. Nu kaasup kana kosad diantarana niat. Jadi murnikeun niatna. Ihrajul hububil bil kuliah, kaluarkeun tina hate anjeun sakabeh bagean tina sakabeh perkara duniawi jeung ukhrawi nu jadi obsesi, sehingga teu aya nu dingiri ku panon nu dituju ku hate, teu aya nu dimaksud jeung dituju, jeung teu aya nu didambakeun salianti karidoan Gusti Allah. Sakumaha anu parantos dicontohkeun ku junjungan urang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di antara munajat anjeunna anu masyhur nyaeta ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nun Gusti pangeran abdi salira Gusti nu dimaksud ku jisim abdi sinareng karidoan salira Gusti nu dipiharep ku jisim abdi. Apal jisim? Aya jisim, aya jirim. Mun dina HP na jirim mah HP na, jisim mah Android na. Jadi jisim mah nu di jero rohanina, ari jirim mah kesingna jasmanina. Jadi eta hate anjeun ulah kacampuran ku karep hawa nafsu anu rendah. Hawa nafsu nu rendah mah ngajakna teh kana kabeungaran, kana katenaran, kana kasaktian, kana kararitu. Ta eta nu dimaksud jeung dituju ku hawa nafsu anu rendah teh eta teh makhluk melulu. Seperti kabeungaran, katenaran, kalungguhan, kasaktian, eta teh makhluk. Jadi tekadna urang dina migawe ibadah teh, dina migawe amal saleh teh ulah ti makhluk ka makhluk. Ti makhluk ka makhluk teh contona ujang teh trok ya ibadah atawa zikir puting pohara pisan. Hayang naik jabatan geus teh cumpo naik jabatan tuluy ngalakonan deui ibadah pohara jasa. Hayang kembali imah geus teh cumpong kembali imah dok deui
hayang kabeli mobil gak gitu itu teh teh lumampahna ujang teh ti makhluk ka makhluk tina kabungharan kana kasaktian tina kasaktian kana katenaran tina katenaran kana kalungguhan jeung saterusna taulah ti makhluk ka makhluk tapi taekeun ti makhluk ka holik. Muncul istilah kolot orang mah kudu bablas wa anna ila rabbukal muntaha nyaeta ka pangeran anjeun puncakna segala tujuan tekadinya tekadna ka tujuan akhir tina sakabeh tujuan ilaihi rojiun salian tiniatna hatena oge kudu murni ulah kecampuran ku unsur kasetanan saperti syirik, hasad, ujub, riya, takabur jeung sajabana atak tang loba kahayang cukup we hiji jadi hamba Allah tahayangna ganti ku kudu lain hayang jadi hamba Allah hayang jadi hamba Allah mama cumpon tapi kudu jadi hamba Allah jadi orang migawe amal itu migawe amal ieu teh eta teh dina raraga ngahamba ka Gusti Allah naon dosiahna aya jalma bisa ngahamba ka Gusti Allah da urang marasana hese pisan teh hayang jadi hamba Allah teh udah apa modalna Murek jadi hamba Allah kudunya modalna diantara modalna cekasauran para ulama ahlullah man lam yujawil bi ilmihi wa amalih ibtiqarun li rabbih wa ibtiqarun li nafsih wa tawaddu'an li rabbih fa huwa khaliq. Loba jalma tika sewan ku ilmuna jeung ku amalna lantaran teu dibarengan ku adab. Artina sing saja mak nulinuhung ku ilmu jembar ku amal mun teu diimbangan ku adab maka eta jalma engke di yaumil akhir di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal kaasup jalma anu ruksak. Jadi ilmu jeung amal tanpa adab teh ruksak. Matak supaya tetika sewan kana karuksakan mangka kudu nyaho adabna seorang hamba. Ari adab teh tata krama. Kuncina tata krama ngan hiji nyetan tadi nyakup kana tilu perkara. Ibtiqarun li rabbih sing sadar anjeun teh pakir. Ari pakir nu dimaksud di dieu lain sangsara teu bogana naon. Pakir teh hartina ngarasa butuh ka Gusti Allah. Dirasa pangbutuh-butuhna nu ngancik dina hate anjeun angin ka Gusti Allah. Kadua wahtiqaron li nafsi sing ingat di hadapan Gusti Allah ma anjeun teh hina dina oba dosana asalna ge pantina sakeclak air yang hina man kitu dumeh anjeun linuhung ilmuna jembar amalna lajeng ngarasa leuwih mulia ti batur nepi ka nyapirakeun ka jalma lian eta teh ruksak teu make adab.
katilu wa tawadu'an li rabbih ngarendahkeun diri ka Gusti Allah. Sok sanajan ku batur mah urang teh diagul-agul anggar we di hadapan zat nu kagungan kaluhuran mah saluhur-luhurna darajat jeung pangkat anjeun eueuh nanaonan. Batak di hadapan Gusti Allah mah kudu bisa ngarendahkeun diri. Gitu eta kuncina adab hamba Allah. Nu kaopat nu kudu murni teh nyaeta syariatna. Artina kudu ngilu kana aturan main Allah jeung Rasulullah, urang ngayakeun aturan main sorangan dina prakpakan pangabdian ka Gusti Allah. Mun dina urusan salat mapan solu kama ra'aitumuni usolli itu. Jadi dina urusan-urusan ritual jeung hukum-hukum agama nu geus ditetepkeun ku Gusti Allah wajib milu, tong dicampuran kuno anyar. Matak tong kabita kuno anyar palbah dinya mah. Mun dina perkara-perkara anu sifatna ijtihadiyah gunakeun pamilih, make pertimbangan akal, kalamullah, sabda Rasul. Mun teu nyaho tanyakeun ka ahlina. Jadi dina migawe amal-amalan urang kudu taliti, sabab urang mah ayeuna teh hirup di zaman postmodern. Loba perkara anu anyar nu eueuh di zaman Rasul, eueuh di zaman sahabat, eueuh di zaman tabi'in, eueuh di zaman tabi'ut tabi'in, eueuh di zaman ulama-ulama salafus saleh. Zaman anu keur ku urang dilakonan mah zaman anu keur urang mah nu awam ngabingungkeun, loba nu terbolak-balik, nu bener jadi salah, nu salah jadi bener, pacampur pacorok, nepi ka geus teu katembong Islamna. Nu katembong teh aliranana aya Sunni, aya Syiah, aya kejawen, aya aliran kepercayaan jeung sajabana. Nu katembong teh akidahna aya Jabariyah, aya Qadariyah, aya Mujassimah, aya Maturidiyah, aya Asy'ariyah jeung sajabana. Nu katembong teh mazhabna aya Syafi'iyah, aya Malikiyah, aya Hambaliyah, aya Hanafiyah jeung sajabana. Nu katembong teh organisasina aya NU, aya Muhammadiyah, aya Persis, aya LDII, aya Jamaah Tabligh jeung sajabana. Nu katembong teh ngan lembaga tarekatna aya Qadiriyah, aya Naksabandiyah, aya Sabiliyah, aya Sattariyah jeung sajabana. Mata kuatan hubungan anjeun jeung Gusti Allah, sabab wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Mun anjeun bener-bener iman ka Gusti Allah, mun anjeun sasason ngabdi ka Gusti Allah, mangka Gusti Allah baris nuduhkeun ka hate anjeun. Nu terakhir ulah kecampuran ku pangakuan. Di antara ciri jalma nu kecampuran ku pangakuan nyaeta sok nyokelan kahadean-kahadean, kasolehan-kasolehan nu geus dipigawe ku manehna. Mun diibaratkeun ku syariat mah contona ujang rek nebon bonteng. Kumaha langkah-langkahna? Panesilahan teh
nurek diplakan bonteng teh ku ujang teh dikored heula dibersihan tina jukut jeung barangkal tuh dipencuk diheuleurkeun tuh dicampur jeung gemuk tuh ditutup ku musa tuh musana di bolongan tah hayang nepi ka dinya teh mun ku sorangan mah disameakeun waktu saminggu artina eta teh susah payah hayang bisa kitu teh capek mun geus siap kakara eta segi bonteng teh ku ujang dicecep-cecepkeun kana taneuh nyata kana anu geus di bolongan tadi boh sasiki boh dua siki ayeuna kumaha lamun eta siki bonteng nu geus dicecep-cecepkeun ku ujang kana taneuh teh ku ujang dicokelan deui rek jadi moal tah eta geuning ngarti eta teh ngaranna capek gawe teu kapake naon hartina ulah sok ngungkit kahadean ujang ka batur sabab mun diungkit-ungkit mah moal jadi pangabdian matak sing sadar kapal badinya ulah aya nu diaku ulah ngarasa berjasa ka batur demi orang geus loba migawe kahadian ka batur la qadirun wala muridun wala alimun wala hayun wala sami'un wala basirun wala mutakalimun illallah kudrat iradat ilmu hirup pangdenge paningali pangucap nu dipake ku ujang kana amal soleh jeung ujang-ujangna jeung amal-amalna sadayana eta tetep kagungan Allah